Aduh, cinta. Mate kawit di mana? Di Joglo Maleber. Oh, orang Maleber, aku tuh ada trauma orang Maleber. Tapi entah kita hidung dan hiang. Udah. Halusan jalan Abu Pati kade. Malek desa naon? Lain siapa gudang. Desa naon? Desa Sabanar. Oh jurus atunya Sabanarnya. Dulu jeung Wanayasa kade Cianjur. Oh Karang Tengah. Ka mana si Aa? Oh pupus. Musila sabaraha usum? Tahunan. Aya 10 tahun. Aya garing benernya. Nya 10 kali halodo atuh. Ma di imah jeung saha? Sareng adi anu kerja apa? Jeung nu lumpuh. Nguruskeun eta lagi. Oh, emak teh nguruskeun adi anu lumpuh. Hebat. Keprok hebat. Ari dahar mah di mana? Caranya ari aya di sareng jualan oleh. Oh. Masa hore? Oke, anu ngewarang. Hebat terus more. Tong eureun. Tade. Ulah nyebutkeun liren karunya ulah lamun eureun gering. Kudu gerak terus. Yo, kuring karyawan kuring nu nini aya 100 mah. Kamari mah pikaseurieun urang keur ka sawah olahraga. Sini mi keur ngaramet. Ieu na tank topna lesot. Di muka heula bajuna hareupeun urang. Aing ini kunaon sia tataranya hareupeun aing ieu cenah ieu. Coplok kancingna cenah Pak Gubernur cenah aing ini. Peureum ka deuleu beuntak karasa jadi peureum beuntak aing mah ini. Ari datang ka direk naon? Ya Allah, ya Robi nengan budak tadi kan. Kamu kenal aku enggak sih? Ai ka direk naon, kadenge naon? Aya warung nyata kana kali leujeung kana eta menakan. Menakan saha? Ya Allah. Kamu kenapa enggak ngasih kabar? Ari mah diutus ku saha ka dieu? Diutus ku Gusti, digerakkeun ka ditu cenah ambrokan Kang Dedi di antara puluhan ribu jelema ieu nu bisa amprok jeung kuring. Mak, kieu mak. Mak mah ngoret anger nya. Heeh. Ngoret anger nya. Ku kuring dibere 20 juta ya.